atau abdi kebagian iraha atau abdi kabere ya lur lawan kehargaan diri montong aya bahasa itu putarkan ya putarkan ya kalau buburu ayo beraku maneh ayo menang youtuber menang duit kain royalti itu ulah waktu iraha minta bagian ulah itu ngomong waktu iraha abdi dia samire iraha abdi dia sama sihan terus ayah rakyat tuh itu waktu jujur bu jujur kok kode sih tadi so ya Allah Dawuh Nabi al-yadul ulya khairum min yadi sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jangan bermaknakan tangan yang di bawah itu tidak baik. Karena yang di atas lebih baik berarti yang di bawah itu baik. Betul. Lebih baik berarti baik. Kalau di atas baik pasti di bawah buruk. Di atas kan lebih. Kalau di atas lebih berarti di bawah lebih itu baik. Betul? Betul. Tapi terhadap Islam, Islam itu lebih baik, itu salah. Islam itu baik, karena selain Islam tidak baik. Kalau Islam lebih baik berarti ada anggapan selain Islam baik. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Berarti yang di bawah pun baik. Karena kalau yang di bawah itu tidak baik, pasti yang di atas tidak akan lebih baik. Nah, ada yang di bawah tidak baik. Kalau yang di bawah tidak baik, seperti yang mana? Seharusnya itu di atas, tapi di bawah. Itu yang di bawah tidak baik. Seperti jama bunhar harusnya di bawah, tapi nggak boleh keraskin. Eta tidak baik. Sebab seharusnya di mana? Di atas. Tapi kalau musisi sendiri di mana? Di bawah. Itu tidak baik. Kudu nama merek, idea yang di merek. Itu tidak baik. Betul dah? Itu aja. Kerja utamanya para KPM. Kapan orang termudah teh nyontok makan nabi loh. Nah kalau nguruskan ras income, nguruskan bansos, kamu itu bukan cekai cicing. Nah sahabatnya, kapan kandeng nabi teh kenyempurnaan akhlak, leres. Nu orang terima kasih akhlak makhluknya ya, akhlak umatnya. Muludan. Tong ayo muludan, ayo macam sholawat dewa bajani begitu segala rupa. Orang meneres akhlak utamanya. Sebab kandeng nabi ditugaskan, jadi utamanya maka dimal. Akhlak nu mana nu bersangkutan jeung wayah ieu anu mana deui wae anu akhlak eta teh situasional nu keur berlaku dina waktu-waktu ieu aya akhlaknya sareng lempengkeun di antarana ayeuna sagede pemilu supaya teu nyengsol tina aturan aya bansos supaya teu nyengsol tina aturan sok lempengkeun sangkan sampurna ceuk agama ceuk contoh di kandang Nabi geus kitu ya para KPM ayeuna kuring rek minum degeun teh ya mampu sabianto nah minum teh kitu mun geus teh teu deui tong diawurkeun heuh sabab engke bisa jang deui minum nah degeun ayadul ulya khairum jadi sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Nah, okun iraha tu abdi dia sama sihan gitu. Bapak cek lamun cek nu biasana kabere hayang bisa ngerek gampil. Carana cek para KPM apa KPM
apa KPM status manehna teh nyaho pokok ai KPM teh keluarga penerima manfaat nu sok KBM BLT tah sok kabagian BPNT tah sok kabagian bansos eta teh KPM statusna teh tah we ka para KPM ya nu sok kabagian bansos pan pokoknya sederhana wae narima BLT, BLDD, BPNT, PKH, UMKM, dan itu dan suka bagian begitu ya KPM. Terus kan biasa nanti kebagian bayar KBR, lain merek lain. Waktu bilangnya update biasa ngasihan. Caranya ece teh harus berterima kasih. Ayo terima kasih teh. Ayat 2 kecat, hiji terima, 2 kasih. Arti terpendek. Hiji terima, kedua kasih. Ayeuna bagian pencairan BPNT, marantau ke desa, bagian ke bagian beas. Nah, BPNT teh. Bantuan pangan non tunai. Bantuan pangan non tunai. Berarti eta mah bahan hakaneun. Lain duit tah. Kayak ini. Beas, aya beas. Nok. Nok naon? Bisi kurang gede nok muning. Pak sampai kopea sewang gitu kan. Teras. Daging ayo daging. Nanti. Kacang ya kacang. Kacang hijau. Buah-buahan. Nanti. Jeruk ayo jeruk. Wapir. Wapir. Opir. Opir. Pir naon. Ada segitu. Tempe ya tempe. Tahu. Tukar itu ya. Tapi nantinya mau ada cara kebagian loh. Kebagian. Nah. Terima. Si KPM tadi 10 contohnya. Si A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, J. 10 gram. Ingat ya. Tilu 10 teh. Sing aya anu cager kolokna. Sagulang. Si A contohnya. Cek si A teh lur. Kamu salaman teh. Orang berterima kasih yuk ka Gusti Allah. Kumaha carana mang wang kakarajuk gua wudu geula wudu yuk cek nu salapan teh wudu wudu teh abdas lamun rek salat mah wudu mah dan salat duhur abdas mah dan salat lohor. Ai wudu mana we keur wudu'a engke salatna wasoli patu luhri. Lamun ayeuna dina salat ayeuna dina abdas niatna nawaitul abdasa. Salatna usole patu lohri. Tuh. Yuk urang syukuran di saludu, urang tetonggengan di masjid. Sujud syukur. Asal mungkin we dan TKP bisa untuk sujud syukur nongeng uang berterima kasih kurang geus narima ayeuna ti aparat di desa geus narima ti Gusti Allah urang uang berterima ayeuna uang kasih urang mere ka tatangga urang nu bereun leuwih ti urang kumaha carana sok atuh nu kabagian teh kumaha lamun beas urang ngisikeun 2 kilo sewang cek si A cek nu 8 urang mangga man 17 cerengkeun cek nu saurang ieu
moal. Nah, aku belikan kapan ngaranna ge ngaran uing. Nah, cek nu saudara. Ngaranna ge ngaran uing aku belikan ka batur. Lamun aya keneh nu kitu mah duakeun. Beasna sing hapeu. Tahu sing buruk, tempe sing pedet, kacangna sing diawur, minyakna sing tengi. Kabok teuing. Ada di pentas kitu geus hese tadeuh palpalina. Lamun geus ACC kabeh dina 10 urang teh kapan menang 20 kilo beas. Tah 20 sikit no palpalina. 20 sikit tahu geus kitu. Kasami kena tuh tanyakeun ka kasih pelayanan. Pak Kasipal, si Abi nuhulkan ke kelimaan, anu kaya dina data tapi bereun, kakak teh. Limaan 20 kilo, dibagi 5, 4 kilo, 4 siki, 4 siki. Sampai sanu dikeun. Ngabri 4 kilo. Terus, dia Abi pengen milik di Gusti Allah. Ujud kaya dina data, tapi halung kawasan ujud Abi dina data. Mangga kanggo 4 kilo, 4 siki, 4 siki, 4 kilo, 4 siki, 4 siki. Tah, Pak, jeung teuing pakuda paling. Jeung teuing paete paling. Itu sistem manual yang dinamakan sistem pemerasaan. Walaupun tidak merata, tapi merasa. Tidak termasuk sistem pemerataan, tapi sistem pemerasaan. Jenting kuda paling, jenting efek paling, tapi itu dibolehkan karena itu bukan saran pemerintah, tapi itu saran sistem manual yang dibikin oleh KPM. Tidak akan ada perjeratan hukum karena itu inisiatif para KPM terhadap teman-temannya yang ingin merealisasikan penerima dan pengasihan. Itu berterima kasih. Itu KPM dapat 2 ganjaran. Hiji, menerima bisa, mengasih bisa. Etapa kebaikan para KPM yang merealisasikan terima dan kasih. Geus kitu acan dia. Saya itu badannya rampak urang itu berterima kasih. Udah ada bantuan mampu bidang itu cik atuh sok itu bisa jadi mereka pokoknya itu abdi biasa nasihat kalau untuk sakit mah bisa nerima bisa merek lain teh usahakeun ku desa cek geus digilirkeun ku kubu teh bulan ieu ABCD bulan itu FFPH bulan itu IJKR geus diajukeun ka luhur IJKR turunna teh ABCD teh wae ngadieukeun deuk kakakku ngadieukeun geus aya apa jero teh kitu lain teh digilirkeun diabenkeun kan itu ABCD nu beja FPH ini kehasil. Maka untuk sok menyuruh tahu, untuk membuka KRT KRW, untuk amarah kalurah. Pemberian dari pengurus semampu, mampu diurus atau belum. Maka kulipan baik jadi kumpul ini coba pusing, pokoknya rotoan dan sebagainya. Si karunya, maka si merampu ulang juga. Ulang cilik pikir, sing harta, sing jumbar hati. Amin ya Rabbal. Sok ayeuna tina mulut nu ayeuna urang sadar sing pintar berterima kasih tos narima sing biasa ngasih. Itulah sirkulasi ya. Sing bisa urang barangdahanna sing lancar sing cik lamun perangkat anggota mengising kurang normal deh ngising wae ke barang hakan normal deh yang itu ada mengising ke barang hakan terus gitu deh tak katanya Pak rezeki milik nusa letik sing mahi loba sing barokah lamun loba sing nyesak kaciri dama korek sedangkan jompe korek teh geus loba ieu mah naon kulkas eta teh salse teh jompe korek
Padahal ada hal yang terbeate dibikun ke tetangga. Padahal terbeate yang isuk karena kulkas, yang isuk karena kulkas. Mesti lupa di dalam papaya sudah pemakai anjing. Doa dibikun ke tetangga ngompong teh, diambil, diisuk juga murid para hancur. Pula gitu cerotnya sehingga dari hari berantainya kalau nabi kan kasih lupa dan isuk dihakan ke ujung dari muba kenal muba dirina kanu ikhwana sayakin. Sesungguhnya orang yang membuat mubadir itu adalah dulurna setan. Jelma anu ngamanfaat gendareun, jelma nu daek berterima dan mengasihi orang yang lain itu adalah akhlak yang akhlak Rasul. Cirina jelma nu mulung aya tabakna yakin jelma sok daek barang bere sok daek nan anu dipikir sekurang bigeun ya, pangkat dipikir sekurang bere bigeun tuh udah bisa yang dibikin sih dah itu jadi bikin kayak kamu ngar tuh jadi berbagi bung itu kan apa aja darurat mana kena salah kurang itu sekurang dia ada berbagi daruratnya harus rajanya namun sabab pangkecil akan naik muda hanya malah dan sababnya pangkecil akan naik muda seperti itu. Paling saya jawab kamu berdua. Apa sebabnya pangkecil akan naik muda? Sanes tradisi. Yang kedua bukan turunan, yang ketiga bukan kebiasaan. Tapi panah akan kecil kesamurudan pikiran karena termotivasi dengan satu anugerah dari Allah yang mana anugerah ini cukup mahal karena tidak semua orang memilikinya. Apakah itu adalah mahabbah? Mahabbah itu adalah C-I-N-T-A. Jadi rasa cinta sok saradaya Singapura rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Terus dari dulu hingga kini tetap suci, takkan hilang sampai datang perang renung si kompak renung dan kompak renung sekali deh renung. Nah, putus sakit itu kerjanya. Ukur ini nggak pedih karah, kosong nggak pedih hari ini nggak tahu. Ukur itu ada pedih saja ini. Jadi pedihnya masuk. Itu Pak. Cinta terhadap Muhammad bisa dikatakan cinta yang sangat ajaib. Kenapa cinta ajaib? Biasanya cinta terhadap orang-orang biasa, cinta yang reguler itu tidak akan timbul cinta seandainya belum ketemu, belum kenal, belum melihat, belum mendengar. Namun sababnya kata peribahasa Saudara Habib Mesdi, tak kenal makanya tak sayang makanya tak cinta. Begitu pepatah lamanya. Kalau sudah kenal pasti kamu tahu, kalau sudah tahu pasti kamu mau, lalu cinta pun datang. Allahumma sholli wa sallim wa barik
loh, kan aing aja nang dari itu. Oh, tapi terhadap Muhammad tidak pernah satu hari pun kita bertemu dengan Muhammad, betul? Tidak pernah satu kali pun mata kita melihat Muhammad. Tidak pernah satu pun telinga kita mendengar suara Muhammad. Can pernah kurang angse senyata kanjeng Nabi. Can pernah kurang sadayana sasaran sareng kanjeng Nabi. Betul? Tapi kenapa cinta itu mesti ada di dalam hati? Itu adalah satu keajaiban. Miraku orang merek kokoh kajama, resep kajama, cinta kajama nucan pernah boro-boro kalawaki nucan pernah kenal jeung panggih kajama geus panggih oge can teu pernah urang sadayana kajama nucan panggih kokoh. Teu pernah kajalma ayeuna resep ka nucan pernah ningali foto-fotona can. Boro-boro can pernah ningali kan geus pernah ningali teh can kawan resep. Baris kitu teh. Tapi aja osok ningali dina Facebook karena foto jalma anu kasep di mana salah urang osok ningali osok sok aya raya resep osok esek teman banyak kata-kata yang terkenal baku nanti kepala gue cager ya cager osok akan ningali awe sejen osok Norway gelis dengan mangsa pemantikan urang osok ningali osok sok ayah yang resep ayah bagus dia kaget orang oh normal berarti untuk hari resep-resep acan kurang normal akan betah jeung awewe nu kurang normal mentu aing geus bersalah itu juga sama dengan seorang orang lumayan kita mandi dulu itu kan nah itu ini ke salah kira cetak normal kali ini sok ada resep KWCJ nulwi gelis ini manu pamajikan kurang ada resep ayah terkadang ayah lari bogo ayah nah kan ini bu aja kelakuan saat itu gitu itu ayah akan sok resep KW nu dempon bujurna sok resep sok bagus karena susu bener resep bagus gitu maker testimoni itu susu aja bener tapi jujur kecil apa penyebab susu ya menapa bejaan kuring menapa bejaan kuring apa entah itu penyebab susu pewat ini kecilnya ilmu kan biasa nanya karena susu pewat lain pedah kesila umur di antara penyebab susu pewat upeda ini kan salila kecil mamawa eta susu nu untuk karena eta susu rekolo teh kuda kafe ngakukur nyot garas san pernah ayam nyok garas kak aing nanyakeun ka pelaku ya terus pernah akan nyuk susu pemajikan oke terus pernah heuceu eta susu ditiup ku saraki udah maka tinggal mah paku gunakan otonomi paku berapa satu BPD damel perdes mohon perdes kami pemulihan manual Aduh berkuih ayah inu lebih gede tayo 200 jadi si bapak yaudah gitu karena dia di panggilan tidak terkenal bapak 200 nah terlogi diterangkan nah gambar bapak-bapak
anu dua dia ternyata obat penyakit ibu-ibu di mana ibu-ibu pada terserungsi dipasihan foto bapak-bapak dari karupaya dua dia pasti bakal damai katanya di mana ibu-ibu dari rungsi di bumi itu benar ditanya pasihan foto dia pasti bakal seri dari rasa apa yang menyana foto bapak-bapak angkat kamu atau nabi ke toko pajar atau nabi ke toko non baik pasti bakal dilayani. Tapi lamun bapak-bapak nyana KTP ibu-ibu nyana KTP salakina angkat ke toko itu aneka sanang pasti mau kebenangan sama kita foto salakina itu payu dipakai belanja tapi foto Bapak Soekarno dan Bapak Hatta lancar dianggo belanja tapi ku ibu-ibu iya foto di cacanak haram hukumna magi ieu salaki batur sanes muridna di mimiti ayeuna ibu-ibu teu keningnya na foto salaki batur gitu. Iya oke sami foto salaki batur teu kening bicara ku ibu-ibu aku nuhun mudah-mudahan Yesus Bapak menasihat dua lembar nah sini padunkeun leuweut ka surga saudara bapakku katiruna anu dua lembar deui aja coba ke bapak-bapak deui aya dua lembarnya terus resmi babdi ieu saudara urang jumlahna anu bapak dilebetkeun ka sawarga ujung ngabring sawarga Amaran uri keren amaran di nalawang mudah-mudahan dia anu teu marasihan larajoen gitu menghiburi mudah-mudahan Bapak yo singkat ini kemuliaan di dunia keberkahan akhirat berkahnya singaku mandel berkahnya singaku barokah diterbitkan binatang sampahnya tidak balai dunia wa akhirat diraksa tidak balai sedikit dunia wa akhirat pala putrana muridna walawatina sing saroleh amin ya rabbal alamin ieu teh sapola nontoan cek ajengan ari jeung kehadiran ulah ditumbang tembong kabatur eta mah kumaha niat lamun niat dileukeun ku batur eta ria moal dari ganjaran ieu mah niat nyontoan lamun teu ditamrakeun eta aya contoh pikeun batur kumaha tah ieu teh nyontoan ngan anu dicontohanna teu eling-eling teu hayang ngarutna lain salah nyontohan ngan salah nu dicontohan muga-muga kapayuna nu dicontohan sing areuli Bapak ieu teh dakwah sami kuring mah dakwah bil hal ieu mah bil akwal ku carita bil mal ku harta jadi mudah teh kuring ngumpul kalepet nu masihan hartos nya eta diantarana jeung masihan cari itunya tadi antarana dos jadi itu nama muitu liutak memang akan mal akad moga-moga ku cinta kakengnya kami urang biasa nyampurnakeun akhlak jeung dulur masih ngatur jeung tatana song pasaya dan bukan sing dari bayar dan milik jeung miliki supaya langkung tambah berkah sing dari berterima barang kasih baik nanti sekarang masih hanut tadina urang jadi tukang dibere mungkin masing jantan ditang sing beunghar harta sing jembar ate rupina kesimpuli atur kana syukur utamina ka Pak Guru Pak Kiai para sepuh sadaya para tokoh masyarakat sing para yuswa amin para yuswa para agniah nas saleh
nya para kiai marang para ilmu pamimpin istiqomah amanah atau para fakir miskinan sing kiai dapat dimana yuk ulang sasaran abdi ka Gusti Allah mudah-mudahan hirup sing barokah mau husnul khotimah apun dan anu kasuhun disimpulin sakit maka pehatur dipecil jalan ciri melikupat yabonan berpecil pemulih membeli pulang kakawanan sing oke ngaji dari taiteng masuk kukurutus saur paling pawas kena nafsuna melikin ate cikiji melikeun sisi pasar mun ngajina didateing ieu beuteung geus kuring mah teu ngomong kitu sabab situ kesalahan geus supaya kalaparan ikuti ketentuan geus ngajina ka dieu nya mudah-mudahan urang hiji saatosna tina ieu pangaosan dikersakeun Allah hafal geus hafal tiasa amal subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.